tadi parantos ngaguar perkawis reak ayeuna abdi hoyong uninga ngaguar singa sareng alat musik. Hari perkawis reak tadi parantosnya panggilan dan namanya pilih itu mah benten-benten versinya pilihan langkung dalam ti abdi di grup seni sanes ayeuna ulang teh sapagodo eta mah gaduh pemahaman masing-masing lah dari seniman sami wae maksud saling tujuanna nyaeta orang hoyong ngahibur jadi urang hiburnya anu manggil urang lah intina mah kadinya nya mulai lah intina mah ana perkawis dina ngaguar alat musik atanapinya sareng singa ieu masa pemahaman abdi saterang abdi nya dina perkawis singa teh nyaeta simbol bahwa di alam dunia teh berpasangan aya siang aya malam gitu nya ya istri aya pamanggeut terus simbolna naha bet atuh ku singa rehna singa teh kita bakal ditaikkan teh ku budak sunatan namanya tapi daerah syukur ngan ulang tahun wah ini aki-aki kena raih gitu nya kapungkur mah kami ngaden-aden budak sunatan dirajakeun maharaja gitu. Jadi saacana dibersihan teh diolok saacana dibersihan teh di Islam gede gitunya masa nanti dibersihan supaya biasa asupana syarat Islam gitu nya dibersihan di sunatan teh urang teh diagung-agung heula rehna urang rek asup ka agama Islam teh eta teh lain agama nu saga kumaha gitu nya anu diagung-agung ku diri urang gitu nu ditanggung nu diagung-agung gitu intina simbola dua singa eta teh lah dina perkawis alat misalkan terang abdi anu masih kene anom atanapi masih kene nya saung kauningan amalah masih kene atah gitu nya saterang abdi mah misalkan dina perkawis contoh kenang teh aya salapan darawat simbolna salapan darawat teh tah urang kudu dirawat kudu di ingat bahwa salapan eta teh nyaeta salapan wali anu kapungkur terus merjuangkeun nanyakeun ka agama anu diagem urang agama Islam gitu. Nah disebut rarawat teh kudu dirawat anu disebut tali itu nya amun nyata tali kendang nah mun disebut rawat teh kudu dirawat eta anu urang kudu dirawat teh salapan wali eta kendang aya salapan rawat gitu. Dina perkawis alat musik sanesna dog-dog aya opat disebat nyaeta malah ieu nanya opat cahaya ulahnya urang disebatkeun ieu na opat cahaya gitu berarti diri urang teh kudu masagi ulur eta ngalian mana gitu nya opat cahaya eta dibarengan ku bedug nu agemana hiji nyaeta urang kudu pancag kudu yakin kana kawasan Allah kana pangeran Allah nya gitu digabungkeun jadi 5 alat musik teh eta teh nu ditakon teh 5 nya anu disebutna urang ulah poho kana takonan mata alat musik sok geura takwa lain takonan eta nu 5 waktu gitu simbolna mah Upami ieu naon tah tiling-tiling nya eta mah akan jenis musikna gitu nya jenis musikna pas tiling-tiling geplak gitu nya tong gitu nya bahwa diri urang teh kudu ngirama sok dibeungkeut ku 5 waktu eta gitu. Nah atuh dog-dogna opat anu hijina bet bedug misalkan tah anu opat cahaya eta teh urang kudu yakin kana hiji bedug teh naon nyaeta kudu hiji kayakinan ngabedugan diri urang gitu ngageuing di bedugan nah atuh opatna kudu ditakonan maksudna mah gitu cuma disimbolkeun ditakon nya simbolna takon teh kudu ditakonan ku diri urang dihijikeun opat jeung nu hiji urang geus masagi yakin kana pangeranna jadi opat jadi 5 tangis jadi 5 kudu yakin kana 5 nyaeta anu salat 5 waktu gitu intina mah da alat musik kapungkur pangintennya anu di zaman penjajahan kuno kapungkur kan teu kenging urang teh ibadah gitu nya nganyingin teh kenging gitu tah disimbolkeun kan alat-alat musik gitu perkawis dina kendang dina bedug dina dog-dog gitu anu mana atuh ko gentra buana ieu dog-dog
diangge marawis ulah dubikeun kakieu. Nah teu ku alat musik marawisnya misalkan ku hadro gitu ya. Simkuring hoyong ngauningakeun bahwa alat musik ieu teh identik jeung nyamat nya. Da ieu mah alat atuh da dibebeutkeun oge beulah diduruk ge beak gitu nya. Ulah dibikeun kok teh gitu wah dikumaha-kumaha. Da ieu mah alat dipake marawis tiasa, dipake terbang pun tiasa gitu. Jadi seueur mah kan identikna teh jeung mistis nya. Seueur nya teuing mah kagunaan. Nya, seueur kagunaanna gitu. Matak diangge wae gitu nya. Irama, masih yang irama turun naikna jadi dina kasumangatan jadi urang naik turunna dina ekonomina dina kasehatanna gitu. Lamun tong nyata anu ngatur ritme. Ngatur ritme jadi diri urang teh kudu malapah gedang lah gitu nya. Kudu malapah gedang ritme teras we. Sok sanajan baturna pohoan sabaraha kali tapi tong sakali teng gitu. Jadi masa sareng tujuanna tadi terus dina rea dina alat musik eta sakaperang abdi panginten di grup sanes gaduh penjelasan anu langkung genre anu langkung jero pangintennya da ari abdi mah panginten generasi katilu misalnya pun abah panginten nambahkeun pramana matos ieu panginten ke dina waktos anu salajengna urang ngabuah deui anu perkawis rada jelasna gitu nya paling kumpul bapak ge panginten dina waktu salajengna ku kari tangguh nya kumpul bapak gitu ari abdi mah kan mudahna ninggalna dina senina gitu dina lahirna lah gitu nya dina lahirna ngajabarkeun dina lahirna gitu biasa itu bikin ka ieu mah da abi lain dukun gitu gitu tah ai perkawis eta mah gitu nya panginten sakali deui ka grup seni-seni sanes hayu urang geura tanjeurkeun urang geura mulai ieu kesenian Sunda ulah dugikeun ka kaohan ku zaman gitu nya urang tanjeurkeun urang kuatkeun sami-sami siring rojong siring dukung kan alhamdulillah banyak raos gitu nya kumaha siring dukung mah kan urang teh ulah dugikeun ka aya kaawonan ulah dugikeun ka aya itu ieu mun biasa mah nya urang sasarangan lah ngomong di seni budaya Sunda kitu we pangintennya di simkuring mah panginten terus kasarurumbaheun sumbing kasangar kali dieu panginten Rabuana Tangguh panginten anu tiasa dijelaskeun ku di simkuring kurung abdi mun sakitu beli ayam misalkan anu pirang sapagodos eta mah tangtos kalepatan abdi nya sanes kalepatan sepuh-sepuh abdi panginten abdi dina secara penjelasanana kirang merenah atana pikiran benten gitunya eta mah kalepatan tangtos abdi gitunya tapi da hari abdi sangnya reng-rengan sadayana maksud sareng tujuanna nyaeta kangge mulai dan sebagai usaha tanah itu ieu komodi diteruskeun ka jadi kawan-kawanan gitu nya matur nuhun abdi nya terus sareng abdi gitu di biasa panginten ke perkawis salajengna mah mungkin orang ngagendakeun deui lah pangintennya sareng bapak gitu kan langkung jelas ari abdi mah ngan saukur lahir da kitu nya da lain ku urang usaha deui nya generasi gitu mata kujeun kaena punana menuju dilalanya gitu sami gitu katakan teh lingkung seni Rabuana teh sisir mah nya keluarga intina mah mun di luaran oge tetep keluarga Rabuana jadi sanes pas nabuh hungkul urang teh kegiatan teh dina perkawisan teh damang bring ulang tahun bring gitu alhamdulillah dijagi lah kekeluargaan nya eta urang simbona tangtos nyaeta panggero ibu urang nuhun pisan mah nya atau sengaja sami-sami gitu nya alhamdulillah nya pilih aya ieu atuh kurang panampianana punten gitu nya da ieu ngadadak dengan acarana gini kita gitu mah aya tumpeng panginten iya sakieu oge ada bisa sajen gitu hari lupa mah ya gitu dah nyondong dan nyetop lupa mah mana ieu tina naon gini teh naon gitu lah nya intina mah ari ti abdi mah pangintennya ti Rabuana Tangguh nu kahijina ieu mah natulena lah nya natulena di Rabuana Tangguh rek ngadidikeun seni
kami ngawadahan antara kali itu kali yo mulai ieu urang salurkeun di kesenian gitu banyak anu paduana pangintennya ieu teh abdi teh kawarisan buku Abah almarhum Abah Gentra jadi neraskeun lah kebudayaan terus titis waris nya perjuangan kapungkur sebesar kapungkur gitu yang teh wisna anu seueur anu terus ngarantukeun lah Abah Gentra terus sanesna gitunya tapi anu masih kene ieu aya Abah Bentang masih kene nyonong nya pun Bapak Pade Tangguh terus apa Pak Herman Pak Herman masih kene ayeuna orang Padang saresna mah orang Padang tapi resep kana seni Sunda alhamdulillah geuningan sareng Gendra Buana gabung bikin ka tengah ayeuna gitu nya terus sararep lah wius anu terus sararep gitu